ngunera kang ngandika si cepot camplak pisan ka kaula naon maksud jeung tujuanna make jeung kitu peta maneh cepot kapanggih ku kaula moal diberi ampun dulurna bapakna kabeh ku kaula bakal disakompet daunkeun moal aya nu disesakeun ku kaula kumawani sapraptanipun Raden Gatotkaca anu maksad bade laporan ka Puserdayeuh wireh nyaeta aya kurat ka bapa maling anu bade ngiwat ieu Dewi Subadra sampun kasanok di payunan ieu Arjuna Pangapandawa. Ayo Paman sembah kapihatur paman Kasep Gatotkaca mulih ti mana hidup ngumawi paman putra teh neme nyaeta parantos okoh pigalan pati sareng aleutan anu maksad sija ngacaukeun ieu ka negara Amarta dupi paman ieu bade angkat ka mana sanyana hidupna can menang beja Gatotkaca tapi watos naon paman di Madukara aya kejadian luar biasa kejadian kumaha si Sasrajingga umawani ngunghak camplak ka paman ngunghak camplak kumaha paman bibi hidup Dewi Subadra dibawa mabur ku si cepot paman kade ieu paman ulah dugikeun ka kabobodo tenyo kasamaran tingali maksud hidup kumaha salaresna cepot sareng Sidawala ti tadi ge sasarangan sareng putra paman tetapi sareng putra ngukuntit putra Gatotkaca ulah rek melaan jelema nu salah ulah rek mang menangkeun si Asrajingga geus sidik si cepot maling bibi hidup si cepot sareng putra paman nembe teh putra Bitutama sareng pasukan ti nagara Parangkubarja sami maksana teh nyaeta bade ngiwat bibi Subadra mana ayeuna buktikeun heula si cepot teh ka dieu bot gun dieu beres yang lain dewek asa beda rasaan deuleu euy ieu jantung asa ratuk teu puguh euy aya juragan pangaulaan di hareup euy aya dunungannya sugane dieu nek namahan keur ongkos ya dewek sembah kapihatur agan naon syah ulah api-api jahat ulah main sandiwara di hadapan kaula ari eugeun nyaho teh tepukuh abdi jual habak di tempiling nek lompat ka mana syah urang ajar bangsat dikamanakeun Subadra pamajikan kaula maksud agan kumaha teh dikamanakeun pamajikan kaula Subadra hayo kedah aku sia kurang ajar menang laporan kaula yen Subadra dipaling diculik wajeng ulu silaka ulu kan kumaha ieu terang pot dieu kala dieu bilo ditu dieu awas Gatotkaca ulah rek pipilueun ieu urusan paman kayak paman urang sasekeun heula ieu urusan paman ulah kan coba atuh kan aya jadi tuding maling kieu dieu palingan cokolot euy ulah sok diuk dina nyiru teh kitu ya ulah sok ngadekan tihang
Semah kabeh hatur kahunjuk juragan pangaulaan. Har sarwana deuleu Syah turunan bangsat ya. Ada apakah gerangan agan? Diuk da wala diuk deuleu. Lain ieu dunungan jol ambak-ambakan. Diuk da wala diuk deuleu euy. Pugu dewek oge jadi tanda tanya. Nya kuring mah koma lain tanda tanya deui tanda kutip. Ieu naon kasang hareupna ieu kasang tukang lain kasang hareup sia teh. Gatot Kaca nyingkah paman. Si cepot tek ditandasa dina waktu ayeuna paman. Sing emot paman. Salira ulah rek kabobor tenjo kasamaran tingali boy ieu teh aya kurat ka bapa maling. Anu mitnah ka si cepot syarek ngabela si Astra Jingga. Nek milaan si cepot paman teu nginjem panon teu nginjem jeuli nu geus wani ngiwat bibi hidup Subadra teh si cepot lamun hidup nek melaan si cepot ngandung harti sarwana bakal disakompet daunkeun tenyo naon ieu deuleu Gatot Kaca wah bot waya bot lompat nyingkah kemun nyingkah Gatot Kaca kalah karek melaan awas bot nyingkah dawala nyingkah dawala Gusti nyingkah kurang ajar si dawala kalah kanyumput ka gorong-gorong dulu awas ya Astra Jingga sanajan cek paribasanan lumpat kana elak-elak naga moal burung diudag ku kaulah Arjuna ieu kaayaan ti Pati Arjuna anu memang nyaeta parantos kakurung ku amarah saking ku ijid ningali Astra Jingga Arjuna lajeng ngalugas pusaka nyaeta Sarotama maksana jadi pentangkeun bade nandasa Astra Jingga kaayaanana kawuwuh ieu Arjuna memang jago tembak terus nyalahan pisan ieu insran di Pati Arjuna kena pisan kana ti koro ieu Astra Jingga dug digikeun ka karansang kaayaanana Astra Jingga Wapen yang di mana? Udah. Naon? Buru beleguk sih teh. Lumpat sing tarik. Kedeng ieu tali kokolor deuleu lokor. Nah, si goblok aing mah. Buru goblok buru saja aja. Aing mah. Sagalaya cangkang cau deui. Aduh piraku aya cangkangna bungkul cauna eueuh euy. Heuh. Nek lompat ka mana sia Astra Jingga. Rasa kena sia Astra Jingga ieu senjata kaula nyaeta Sarotama anu bakal mutuskeun jiwa raga sampean rasa kena Astra Jingga tenyo anjir coba gawir dulu euy wah kebelah ditu jungkrang anjir
Kumaha dia aya kuburan anyar deh. Ieu gawir luhur. Alah kumaha cenah deui euy. Aduh. Si Dawala kalau lompat ka kidul deui. Alah mokok aing deui euy. Lajeng ieu panah Arjuna Sarotama lempeng pisan nyaeta kana ieu beung sastra jingga atuh dugikeun ka rancang hayana. Nari kana beungal Gusti Allah ya Rabbi Allah. Apa? Nah ya anu Gusti Allah Dawala. 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 Jang. Si cepot kunaon kalau ngagoler deket gawir. Kak. Woi. Kak. Ayo lompat deh. Ayo lompat deh. Kak. Ayo lompat. Kak. 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 Geuning lancok aing mau teh jangan. Beung na karancang Kak. Kak. Kak, tong ninggalkeun Kak. Gusti. Dawala jeung cerikan iraka na sastra jingga anu parantos acal perlaya pusaka Sarotama Arjuna beungna karancang sampun ngemasing pati tumakaning perlaya. Ka jeung saha kawa batur heureun lampah nu kapung pulengan dan ngarasiwak kaanginan kaperih nu karandapan kaperih nu karandapan mata kerentas pangharapan nu mulang kakalanggangan mustika di pawanangan takdir teu tiasa dipungkir kadar teu tiasa disinglar ieu Dawala ngajrit maratan langit ngoceak maratan jagat jeung cerikan ingkang raka sastra jingga nu parantos ngapabatang alatan kuka tegaanana Arjuna alasan sastra jingga parantos niwat Dewi Subadra uperlayana ieu sastra jingga ngadak-ngadak ieu langit jol angkub katutup ku mega
nandakeun bela sungkawa kasastra jingga anu parantos ajal perlaya ananging di satu kangen ieu mega ya inggih aya cahaya anu hurung mancur herang gumebiar lami-lami ieu cahaya ngawujud hiji makhluk teu aya kadzaba sasat ieu teh nyaeta ingkang wiku atanapi pandita di sumur halimun anu memang parantos waspada permana tinggal baru Sadruna Winara nyaketa dia dawala anu nuju nyungsurikan rakana Cahya sesekaring wang nur cahya sesekaring wang cahaya kilang kumilang deuh jalma teu tuah teu dosa nepi ka jadi korban kieu batin cerik jero ati bayah ngerasa tugana ruksak perih milu susah coba tinu kawasan mugi kesadaran nyawa diberi perih sungkawan ngan urang masih paracekasan aja atur ngahin batur ngahina ya wis pinasti wis pinasti wis pinasti rasa yang widi
mapak baya iya kenal rawa duh Gusti kak 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 aduh aing mah nah kia-kia teh ieu nasiban ai jadi nasib nu leutik ieu dulu nete seplek dulu nincak ti kotok nincak semplak jeung eueuh pacul deui nek nyeketan awi we nek nyen bambu seukeut anjir aya kuburan anyar deui bae sugan aya urut batur le duh yakin iya jalma tidak ningali tina rupa nama sok sanajan kawas bodor tapi da ai hate nama bersih ngan sugan we kaula masih kini dipercaya kudu maha kawasa da ieu teh siga nama ari umur mah awet keneh ngan pedah we meureunan cing jalu kaula rek menta kana ulas asina nu maha kawasa nek nyuwunkeun kana rahmat pitulungna nu maha agung kalawan kersa anjeunna kalawan ku karidoan anjeunna kalayan ku izin anjeunna wayana hidup waras tumakaning jati walagri tumakaning waluya hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gumulung ngajadi hiji ngan kade ulah dikode waras perih beteng urang dapur setengah jam deui geragung seranggong naliput deui ya euy nah rapet lagi kan tadi mau bolong ada apakah gerangan deui enggak terasa nyeri ya tadi mah perasaan udah nyengket beung dewek alah sing jalu aja euy jalu membejakeun geus almarhum gitu bawa malaikat euy wah dewek deuleu euy ayeuna dewek ditakon ku malaikat teh meureun aing mah denek ka rumah sakeun diri we deuleu euy pasrah we aing pagawean ti bang tukang nyelot le aing teh bang pagawean ti tukang ngode heeh geus masalah geuretan malaikat teh nanya kieu mak rok buka jalu ka dieu ulah nonggongan wae deuleu cing ulah loba teuing heureuy ada apa sih malaikatnya ada apa sekta kalaka heureuy lu anjir aya teh malaikat kaula lain malaikat nu bener kat nu bener ket eta bener leuwih kitu
kaula teh manusia sarua kawas anjeun. Yang bener. Nggak nipu kan, nggak nipu. Tapi bohong. Jalu anjeun teh lamun teu salama anakna Semarnya Anjir. Nyapa lu euy? Dan aki-aki ya babaturanana ieu ya Gus Samsudin ya. Jiga nama babaturan pesulap merah ya. Gini aki apal ka Bapak Uing nyawau da babaturan deket di lejeng bapak maneh teh. Bapak maneh teh baheula mah sok ngordinatoran kaula. Mun cek bahasa ieu nama calo. Buset Bapak Aing jadi tukang calo ya euy. Batur mah calo teh nyalawan mobil, nyalawan taneuh. Gimana tuh bang calo perdukunan. Dupi akit uninga kapun bapak meureun ka abdi ge terang Nya maneh teh mun teu salama si Cepot anak Semar Pangcikalna anjir. Wah cis dulu. Cing lamun leres-leres aki nyahoan gitu. Mun bener-bener aki jago abdi teh pan boga adi cing saha adi abdi adi maneh teh nu kahiji si Dawala nu kadua si Gareng nu pangbontotna ngan si Gareng mah jarang milu sakalian milu oge si Gareng mah sok riweuh deuleu sok rese mulu mantak latihan ge si Gareng mah tara diajak bener hebat ke ari aki teh kakasih saha ki make koma peun atuh tong ki teuing Saha aki teh jenengan teh kaula teh nyaeta Pandita Sewupani Mang Madiani Sewupani lain Madiani oh Mang Japani cenah Den nah boga ceuli teh cing atuh boga ceuli teh sakali-kali membawa ka ditu ka dokter atau saya teh ki ka dokter THT kantor suka abdi dicana ka jagong ki ceuli teh da kala dibaledogan ki da bau nah minggas tong ka mana karab sia bising pajarkeun heueuh deui cak indungna sintuy kayak ai itu aki teh anu parantos nyageurkeun abdi kaula mah bangukur cukang syariat cukang lantaran hidup teh di parancahan kukula geuning dipercaya ku Gusti awet deui umur panjang deui umur alhamdulillah dulillah gitu nuhun ki nuhun ki aki seneng beuteui oh sok sami seneng abdi atuh aya tuh gara nyenget ki nah teh dosa teh sok ulah sok dugung-dugungkeun sirah pamali yeuh lain eta pangna maneh nepikeun ka beheung karancang teh kunaon teh tadi teh katiir di lekupana nu mawi ki abdi teh dituding naon dituding maling naon maneh maling beas lain sugan maling sendal komo abdi mah tara maling sendal abdi ngan paling lamun uih jumahan di bumi angkat man sendal butut balik ban sendal alus sanes maling eta mah ki eta mah ukur ngalironan maling naon atuh sugan maling kadu oh macan usum maling naon atuh dituding maling awewe abdi uluh sugan teh maling panako eta mah pagawean tukang sarukat ki paingan di MTU dulu panako geus ki lep
ke dituding maling awewe saha dunungan abdi Gusti juragan pangaulaan pajarkeun teh Gusti Subadra dipaok ku abdi lamun kitu carana teu salah pisan deuleu pagawean si Gubarja Kusuma ieu naon kitu kosok tahu wae sanyana anjeun mah tibang ukur dipitnah pot tibang ukur dipake jalan deuleu ngan lamun anjeun dina waktu ayeuna hayang jadi pahlawan sok kaula dibantuan pahlawan naon ieu teh wayahna anjeun dina waktu ayeuna kudu nangtungkeun bandera asal ulah bandera setengah tihang we jeung bandera koneng Agustusanana ge tugas terakhir aki teh lain maksud kaula teh anjeun ayeuna waktuna nanjeurkeun bener jeung adil keur nanjeurkeun keadilan da anjeun teh ieu jadi jalma nu terperdaya jadi jelema nu terhianati hebat aki meni apal terhianati aki-aki gaul euy jadi aki kumaha abdi teh wayahna sanyana Subadra teh dipaling ku Raja Sarakah ku Raja Biadab di negara Paranggubarja uluh Gubarja kitu asa nyambung ki da tadi oge abdi teh papendak sareng dunungan abdi juragan Anom Gatot Kaca di ditu di perapatan aya aleutan ngaku ti nagara Paranggubarja bade ngiwat Dewi Subadra ngan barang oko begalan patih sareng dunungan patihna jauh leungit abdi gelut jeung buta barang abdi bade laporan ka Puseur Dayeuh ka nagara abdi ka Amarta pendak sareng juragan Arjuna jual amek ka abdi tuding maling terus abdi tembak kitu sanyana nu maling Subadra teh urang nagara Paranggubarja utusanana Prabu Gubarja Kusuma nyaeta Gubarja Sakti anu tadi panggih jeung anjeun jeung dunungan anjeun wah kurang asem ieu jelema ieu kurang ajar lain kurang asem kurang asem mah babaturan urang nu kurang asem adalah babaturan maneh terus abi kudu kumaha ayeuna tah wayahna anjeun indit ka ditu ka nagara Paranggubarja sok apaan abdi teh apa jalan ki tenang ayeuna mah aya Sherlock aya maps abdi teu gaduh ongkos diongkosan ku aki ya mangga atuh pami kitu mah lain ya aki-aki bager deui euy karak panggih ge nya daek ngongkosan nya daek mere udud heeh aing sakalian geuring make Google Map teh mental di kandang hayam euy dikaderkeun aing aya mun 7 kilo mah ta ayeuna kieu sanyana kalemahan si Gubarja Kusuma teh gampang kumaha ki eta geus kiih deui sanyana si Gubarja Kusuma teh di kalemahanana teh lamun disesep udelna eta pipatieunana disesep udelna ki udel lain udel mah tukang goong oh kitu nyadel tah ari patihna dina indung ramo sukuna sesep atawa dijejek teh moal teu mati beres ki lah ayeuna aing balas dendam ieu aing bakal jadi jagona ayeuna ieu terus abdi kumaha di ditu kira-kira ki bakal eleh moal ku si Gubarja Sakti nya atuh make politik saeutik mah anjeun leuh pake deuleu kadewasaan teh ulah loba ting heureuy nuhun ki aki-aki bojigong euy ayo maneh dina atuh put daek nyuman aki teh aki teh karek kudang hees kumaha ki sok ayeuna mah ka ditu
dulur maneh dawala dulu bejaan sampur tong lilating neangan paco tidak mau kapanggih gitu beres gitu. Aduh aing mah neangan paco teu kapanggih nya tengah leuweung di mana aya paco. Wah. Lain ai kuring teu salah tinggal aya ieu ririwa lain di riwa monyong dewek itu hirup kene Dari luar mana pakai baju kuning. aya teh aka hirup deui heueuh apaan tadi tos maot heueuh tah tanyakeun teh pakai baju bodas pakai baju bodas nu ieu lain goblok teh tadu tukangan maneh heuh aya teh saha kaula Pandita Syabupani di Sumur Halimun. oh suka di sumur Bandung sumur Halimun tolol si teh eta mah sumur kadu teu rame sama ngabodorna tiis ieu si abah ieu teh nu geus nyageurkeun dewek deul mun si abah tuh bae da geus kolot si teh aki nu tos nyageurkeun lanceuk abdi Nya ieu dawala teh sumohon abdi dawala dawala abdi lamun di rombongan abdi teh si wakil tah sok ayeuna mah barengan lanceuk anjeun deuleu baturan ka ditu ka nagara Paranggubarjah deuleu maksudna naon Kak ke di jalan diceritakeun ku dewek ke bari lempang lah ki atuh abdi bade pamit ayeuna mah lah parantos teu sabar ya abdi hoyong jadi jago sok ka ditu cepot lengan kade ulah kapiheulaan ku ujub manehnya lamun kapiheulaan ku ujub ka ditu namanya bakal jadi lebu dulu tadenge bakal jadi tahu cenah ge jadi senu budak deh gantian budak teh sakitu delebral muga perjuangan anjeun jeung aya dina kasuksesan ayo del buru deh kurang ka nagara Paranggubarjah beres tekat satur ieu di jalanan sastra jingga sampun dumugi di serangan ku dawala ka nagara Paranggubarjah di dieu sastra jingga nyaeta nyamar nalungtik ngayakinkeun naha nya sareng henteuna ieu Dewi Subadra diiwat ku Prabu Kubarja Kusuma barang nyaketan ka lebet karaton diintip tina kaca jandela ya karaton memang leres pisan ieu Dewi Subadra nuju dipaksa ku Prabu Kubarja Kusuma ieu sastra jingga api-api nyaeta janten tukang icalan roti bakar kaya ka karaton Paranggubarjah kitu kayaanana ari dawala nyaeta api-apina janten tukang online janten kurir paket kayaanana kitu ieu numutkeun jaring panyariosan ya Nyai Subadra ayeuna waktuna Nyai bakal ditikah ku akang wayana geuli Subadra kudu daek jadi bojo akang anu ka 42 wayahna Subadra teu sudi kaula wayahna pulangkeun deui ka Madukara
balikeun deui kaula ka Madukara pasrahkeun deui ka Kakang Dipati Arjuna kaula teu sudi dipihukum ku anjeun Raja Biadab Raja Bengis Raja Sarakah eta teu bisa teu bisa Nyai pokona Nyai kudu jadi bojo akang anu ka 42 ya geus asup ke negara moal bisa dikaluarkeun deui pokona Nyai bakal oleng panganten jeung akang bakal oleng panganten salila 7 poe 7 kilo 7 poe 7 peuting sagala rupaena hiburan bakal ditanggap di antarana dog reog tanyi calung jeung sajabana nepi ka anjing pasea cek bari basa bakal ditanggap keur nyogebakeun urang doaan oleh panganten hai iya teu sudi kaula teu sudi ulangkeun deui kaula roti yeuh rohani naon eta kaula hayang roti beres Nyai tukang roti abdi ka dieu deuleu kabogoh kaula hayang roha deuleu rohani roha teh punten gulan mana tukang roti sumuhun roti naon roti bakar mana rotina apaan eta ya beak seep ka mana penyapan ka bakar jelema gelo deuleu sia Aisyah dagang naon ka dieu itu dagang naon-naon abdi mah kurang ajar kunyuk nyingka sia bau deuleu api-apina orang teu kenal naon sia harwas kawas nu geus wabuh teuing siapa ini siapa dia saha mang meuni seungit eta awak cik seungit tina puguh bau meuni bau seungit nyingka sia kurang ajar tukang roti palsu pinas keur sayang tumambara ieu sastra jinga emut kana amanat sang pandita yen pipatieunana ieu nyaeta Prabu Gubarja Kusumah teh disosok udalna atus sapada harita mati tumakaning perlaya sapisan nanaonan sak pojok nanaonan pojok ai maneh nanaonan seput enak naon isuk-isuk nyokrok bujal nah maneh meuni eueuh ka paur kunaon itu raja parantos gugur deunen agan maneh geuningan gagah sakti mandraguna abdi teh atuh dipuji teh maneh mamane kawas nu pigeuleun geuningan maneh bisa abus ka dieu cepot nu mawi lah asal resna mah abdi teh bade nyalametkeun agan abdi teh papenak namanya teh sareng juragan pangulaan kumaha ngambek ke maneh lain ngambek deui abdi ditemak beung abdi dibikeun ka karancang geuning maneh bisa pulih deui pitulung mati mana we den aya aki-aki sakti awartosan ka abdi teh di parancahan nya tiasa damang deui ngan saketa aki-aki pipatieunana eta raja teh udalna kada dicok-cerok ku abdi disesep
Sami sareng bujalna indung siripal dan amis mingeus pikajideun maneh cepot regeus kitu. Kumaha ayeuna Raka Depati Arjuna nu mawi ku abdi dijelaskeun oge teh percanten yen cenah abdi nu ngiwatna padahal meureun gerombolan jelema ieu nu ngarupa abdi karunya teuing maneh cepot maneh dipitnah lamun kitu carana mah sakali-kali Raka Depati kudu diwarah. Oh teu wantun teuing agan coba rarancun abdi mah nyanggakeun ka akan wayahna cepot tuman salaki kitu mah sakali-kali kudu diwarah ku pamajikan kudu diwarah cenah girip. Lamun diantepkeun gitu yakin bakal hayang teh menang sorangan. Kudu diwarah cenah ge bae. Bapak maneh. Teu wantun teuing agan abdi dah wayahna sok itu pake baju si Prabu Gubarja Kusuma ku maneh. Anggo kumaha carana mah gampang wayahna maneh kudu mepek banyu mepek baju kumaha teh mepek banyu cepot lain mepek baju tahan napas. Oh gitu saatosna abdi nahan napas maneh raga maneh bakal nganci kana eta wujud si Gubarja Kusuma yang bener masa sih cius emang iya ulah loba teuing heureuy sok cepot bener gitu euy sok cepot ulah lihat teuing geura tahan napas maneh sabar jam 7 menit ke cepot atuh jam-jaman meureun maneh bakal mati deui. Ai maneh nanaonan cepot ungup sok cobaan sakali deui taham uluh nah sabar kieu deui euy langling kieu ya aya maneh nanaonan punten agan punten aduh untuk kontrol abi kan dibagi kesempatan maneh mah neangan kesempatan aduh adi biasana make iket nganggo mahkota atuh eta sora maneh atulah kitu ngewamanya awak jangkung gede make sora asli cepot keneh kedah kumaha make sora anu ait-aitan ait kumaha eta geuning ait ya nu kitu dunungan aing ebel euy sok dehemkeun tong tarik teuing ulah ditungtut serina ulah diketeng atuh ulah panjang teuing ngewa coba diajar nembang nembang kumaha dunungan api-apina maneh teh jeung kaula urang acting urang nyandiwara
api-api nak maneh jeung kaula teh geus salaki jeung pamajikan urang nyeri Rakadipati Arjuna. Ha ulah itu ngewa Ya bisa katohian kayaknya. Lamun memang gitu kepala selera Gusti mangga abdi mah nyanggakeun abdi mangiringan bae Kakek. kaputusan aya di salira aduh alayeun Kakek. 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 cenah teh Haji Simabdi kada api-api janten careke salira mangga teh teuing Bapak Hajat. Memang kejadian seperti kieu teh carang langkah kayana diri ngambang padang jambing kemanehna ulah kitu diri nguyung ka mana ngalang layung kumanehna akamana atuh kamana ane yang manehna metik asihna sareret jeung saliwat mantang tibelan sesahilapna solalelale 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 wa owaing kaula dina waktu ayeuna bakal jadi raja boga pamajikan Dewi Subadra Dewi Subadra tapi sok sanajan api-api meureun urang sare oge kudu api-api ngan lebah di nyamang urang papintar-pintar aduh alayo ulah kitu-kitu teuing atuh ngewa manya aya raja ebel aya rajanya ketuk tilu geus rada ngaharib nembang mah karya oge diajar lempangna kumaha Gusti lempangna anu bangtung terbapang pak jereng nu kitu mangga beres. Nah geuning kalah ka beuki edan ari maneh cepot kumaha larap kumaha maneh aya di makajeun ngan wayah nangke maulah kitu-kitu teuing hareupun Arjuna maulah kitu-kitu teuing kudu rada rapi ngaran kaula Gubar Jahkusuma iya sugan teh Gubar gejebur Gubar gejebur ka Cipamingkis itu aya Sidawala ay maneh nanaonan monyong Terabil. ngatedekeun paeh le ay maneh nanaonan dawala kawas lalai badut hor sia nah dunungan kaos geus akur jeung ieu raja apa nih teraja tunung iwat salira
eta teh sabenerna mah lanceuk maneh si cepot. Tidak mungkin. Ya mah pegek atuh. Jelema pegek Raja Gubarja Kusuma manggeus perlaya. Wujudna dianciekan ku lanceuk maneh si cepot. Ait domala. Naon maneh nyesep puja kaula elat deuleuh. Saenyana ieu lanceuk maneh deuleuh. Kaula geus make baju Raja Prabu Gubarja Kusuma deuleuh. Lamun maneh hayang salin tuh. Sipati Gubarja Sakti anu geus ditincak indung ramo sukuna deuleuh. Pake bajuna ku maneh. Patih kula tuh. Cokot ku maneh dawala. Besok Beres lah. Ajeun teuing mah jadi patih ke. beres jalanan. Buru dawala. Nyangakeun semah pangabutuh. Sia maneueuh kapantesan kunyuk. Hai kitu kumaha? Mainnya eta aya awak salin ari disemet beung ka luhur teh salin. Ai manehna naonan dawala? Nah, aing mah geuning teh salin kabeh. Wah, salahan meureun aing mah. Si dawala can asak geus diangkat. Buru-buru ka dieu dawala. Salah kene beleguk. Nah jadi eueuh mutuhna ieu teh. Salin teh sakali-kali bari ngaca deuleut. Ari tadi awakna bener ayeuna ganti deuleut sirah nu bener awak nu salah deuleut. Kurang saasur deuleut. Iya. Aduh aing mah. Nyakeun bae kieu lah. Tapi pantas. Pati make baju kieu. Jadi patih ini karona imah patih padesaan. Manya ya patih make koko. Apaan rek hadiran agan? Abong kena murid geus balik si maka mana karep. Ayeuna mah bae, ayeuna mah teh nervous ieu. Aman live delay nu ieu mah ke wayana ka Mang Rahman hapus itu. Ayo ulah ngalilakeun waktu cepot urang ka Madukara, urang tepungan Raka Depati. Uruskeun heula awak maneh deuleuh dawala. Ah bae kieu ge ah. Ngeunaheun kieu. Ngeunaheun kieu deuleuh. Abina-bina teuing ayo buru-buru. Yah, mangan. Dekat satur ieu di jalana. Nyaeta sastra jinga nu parantos janten Raja Gubarja Kusuma. Ngajora ka Madukara anu kaleresan ieu di Madukara. Arjuna nuju nyaeta diparios ku Prabu Batara Kresna yen Kresna nampi laporan ti Gatot Kaca wireh Arjuna parantos nandasa sastra jingga kitu kayana. Kesenangan dan penyerang kehancuran Raka Batara Yayi
Kakang nampi laporan Timas Putra Gatot Kaca yen Yayi parantos umawantunan dasa jalma nu tutuwah tu dosa anu salami ieu sasat ulun kumaula kasalira bari jeung Yayi teh narima katerangan nampi laporan tayata teh can jelas nahnya jeung teu na anu ngiwat Yayi Subadra nyata si cepot. Hapunten bae kaula Raka Batara da kaula teh kabaraman kapiheulaan ku nafsu. Tapi da numutkeun para saksi memang nu parantos kiwat Subadra teh si sastra jingga Yayi yakinkeun heula sageloro pinaw ge. Lamun urang arek nyieun hiji kaputusan teh atawa rek monis hiji jalma. Komo deui ieu teh urang teh kudu lebet karena 4 faktor nyahita hiji kudu aya pengakuan ti eta jenisna. Kedua kudu aya saksina. Nu katilu kada aya bukti sareng pengakuanana. Lamun anu tilu alternatif eta can jelas tetapi can pepek Yayi ulah waka nyieun tinakan Yayi. Ulah waka monis sastra jeung boa ieu teh aya pihak katilu anu rek nyieun kiruh suasana supaya pangagung amarta jeung rahayatna dordar prasya. Nampi kaula lepat Raka Batara naik dah kaula nun engkang di belah mana eta sipati Arjoli Arjuna lain Arjoli Arjuna anya di Pati Arjoni aya saha eta Raka Batara di luar saha eta ulah kaget bagyakeun ieu kaula Raka Batara aya semah geuning kitu kawas-kawas nama rupa raja bagyakeun ieu kaula ya Patih 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 gebleg molor bagyakeun ieu kaula ya sampurasun raja di mana ya raja di mana ya kaula nu ngaranna Prabu gurubuk gurubuk Barjakusuma ku Barjakusuma kabiru kaulah yang panggil jeung nu ngaran Edipati Arjoni Arjuna kurang ajar kaula lain Arjoni iya apa kau lagi anjeun teh Arjohan Arjuna iya datang pati asa wau kaula asa wau deulek karena wujud mah saha eta Raka Batara Yayi lain ieu jelema garebleng kabeh sigana ieu mana di antara di dia nu ngaran Dipati Arjuna kaula Dipati Arjuna kurang ajar syawani ka raja adalah tong panjang teuing aya patih camplak kunyuk lamun teu ditungkup teu eureun deh ieu nu hareup saha kaula nungkatlah Prabu Batara Kresna oh ieu tukang sasapu meureun sasapuna nya pura nyapukeun kabiadaban kadoliman kasarakahan jeung kaangkara murkaan singkat mah obe ade ulah wanita teuing Batara ieu teh cicing sih dikepret we geus
Cicing. Gejedong pati mah. Ngedok pati mah. Ulah loba komen. Ngedok pati baul. Maksud jeung tujuan anjeun gubarja kusum harek naon? Make jeung nanyakeun di Pati Arjuna. Bejakeun ka Arjuna kaula rek nanyaan ka Dewi. Sate pamajikan Arjuna teh jadi teh. Sideuk Andi. Pati pedegul bejaan aing poho leuh. Apaan tadi mah tujuanana lain rek ngalamar. Ulah tarik teuing sorak beda. Nyopan tadi da bener kalamar. Abong lu guru. Abong lu kebleng sia. Nek ngalamar sidikane ora kabeh. Urang ajar anjeun raja biadab. Nek ngalamar sidikane teh bojo kaula masih kene dipihukum ku kaula. Apaan kaula geus laksana ngerumah tangga jeung nu ngaran Dewi Subadra. Subadra geus jadi pamajikan kula. Iya. Naik ka dieu. Semaka pihatur ka Batara. Yai Subadra. Nah, salera bet saserangan jeung ieu. Bang Barongan. Raja kawas Bang Barongan kieu. Nguningakeun ieu teh. Saroge kaula Raka Batara. Ya. Ya. Ade teh. Kesempatan teuing. Ya saya teh aduh. Awas cepot bani melawan teuing. Sia mah. Melawan teuing cepot. Punten dunungan punten. Dunungan mah ditempel. Kurang ajar. Bener Subadra anjeun geus dipihukum ku eta raja. Da kaula teh kumaha atuh bogoh ka ieu Prabu Gubarja Kusuma. Da geuning salira mah janten sinatria teh sasat teu asak jejehan teu panjang nyaleng ka upama nyieun hiji tindakan teh teu dipikir dibolak-balik heula. Sawenang-wenang gagabah salahnya lampah. Raka Batara Yang nyium je raja itu nyium gelung. Raka Batara Yai kayak ieu aya hal anu kurang merenah sigan. Yang nyium do gelung lah ya. Kudu manggil kasepuhan ieu mah kayak punten Yai. Akang bade peryogi heula ka Kakang Semar Yaki di mah. Aya hal nu kurang beres ieu. Reka mana itu? Cicing atuh maneh ulah coner teuing. Hayang nyium atuh. Hayang nyium gelung. Ai manehna naonan kurang ajar teh. Hareupeun kaula wani ararojon. Utang pati bayar pati, hutang birang bayar birang. Kaula teu suka teu ridho Subadra dipihukum ku anjeun raja kurang ajar. Nyingkah Nyai, nyingkah. Pati boloon salametkeun mabajangan kaula. Beres. Kurang ajar hutang pati bayar pati sok sia kurang ajar. Oh pegangan pati. Berjuang naik jalan bela diri nopang bela diri nopang Hak Arjoli aya Arjuna hayang gelut jeung kaula teu sudi Subadra dipihukum ku anjeun leuwih hadiah kaula mati. Iya beres. Hayang mati mah deuleu beres diragaji beung sampean ku kaula leuh rasakna Arjuna lawan atuh bieu kitu jadi lalaki teh paingan Subadra teh bogoheun atuh na bieu deuleu letoy iya
Woi. Ayo atuh lawan. Hei, lawan woi. Kurang ajar Raja Edan. Woi, Gelo sia. Mata aing ditonyok. Kurang ajar kuat ngaburi nyai. Karasana teh nyai. bener edan ieu Raja. Nah, Subadra dapat daya ka jelema gelo ieu. Deudeut teuing dulu. Weh, siap. Kurang ajar lah aya. Ayan. Agan Akang Semar. Cobi kaula Nyuhunkeun senjata pitulung ka salira. pangrengsekeun pacok regan itu di Kaputren Madukara. Yai Dipati Arjuna. Nu jokoh begalan patih jeung hiji raja tapi Raja rada epeh. rajana teh nabet asa luar pisan tina kasopanan. Jeung kaula teh utamana mah kapatihna asa wawuh. Bajuna. Tapi mata terang naon-naon agan masrahkeun ka salira. Ah nah Kakang Semar. Wayahna bantu kaula. Ih, salira nu gaduh alatna, salira nu gaduh nyaeta pikeun ngarengsekeun eta pacokregan sok. Da aya alat tadi salira. Gunakeun eta pusaka. Kemang Cangkok Wijaya Mawar naon? Kemang Cangkok Wijaya Kusuma teh. Gambar lopian tadinya. Sarang gambar lopian. Gitu Kakang Semar. Aduh. Nah, kaula nepikeun ka beluang kieu da eta atuh kaget ningali raja do ebel. Raja teh beda ti sasari. Asal ibare. Raja beda ti sasari. Asal ibare ancak ya raja eta mah. Sok mangga dulu. Salsekeun da tugas salira nuhun Kakang Semar. Nah, kebina-bina teuing jang. Geus, jangan. Anak-anakan deudeuh teuing. Dinasti Kresah yang tumampara. Ieu anu nuju ragot okoh begalan pati. Nyaeta Prabu Gubarja Kusuma sareng Dipati Arjuna. Nyaeta dipentang ku ieu pusaka Prabu Batara Kresna ku pusaka Cakraun Daksana. Atus sapada harita ieu Gubarja Kusuma leungit jirimna sayak tilang ngerakanna sanyata da dia janten sastra jingga kayana. Memanggilkan kantung nyorangkan kurang. Dedeh teuing dulu. Gubarja Kusuma. Sanyana saha anjeun nu sanyata. Kaulah moal anu baris bisa mukakeun Rusia anjeun lintang teu pusaka kaulah Cakra Daksana rasa dak. Ya, ngos aral leuy eta mah deuleuy. Ya, hayo Arjuna, lamun masih kena aya kasanggup, lamun masih kena aya kawani lawan kaula. Hayo, Dipati Arjaun. Arjaun, hayo lawan kaula. Hayo hoi. Lawan. Patih. Patih ka dieu. Hah. Ngageung jadi si cepot. Ngaletikan
Hei, naon banyak hei. Oh, Iya. ah, ngaca heula deh. Kos embe oge deh. Balik dia kaleutik hidungna oge. Paingan tuh paingan. Tolol. Sia kantem sirah wungkul. Kantem sirah wungkul kumaha? Awak sia teu kapentang ku cakra belegug. Manya kudu dibalikan deui, situ kudu dipentang dipentang deui, situ ngagawekeun tugas di Batara leuh. Teu kaji 2 kali teh leuh. Geus aing saling sorangan atuh ah. Mun ka bina-bina angot aing mah. Oh iya. Acu. Panustrunganana mah Gusti Juragan Pangaulaan teh narima kana kasalahanana jang. Si cepot si dawala heuda. Hade jalma anu menta dihampura leuwih hade jalma anu ngahampura deuleu jang. Rupina ieu lalampahan sastra jingga ngadeg tutug di ka dieu. Parantos salamet urang sadayana teu karaos pantos 3:30 ucu kamelenaan teuing. Salamet anu dihibur, salamet anu ngahibur, salamet para panonton sadayana atuh mudah-mudahan pun adi Bapak Salun Mustofa Dilar SPD sareng Neng Eri Susanti oge Cep Muhammad Nopal Yusrijal. Muga salamina sing aya dina rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala oge pesta hajat surya sing aya dina kabarokahan Allahumma amin ya rabbal alamin. Tinde nyun kene apunten tina samokawis kalalepatan bilih bisi kirang parele sareng eunteup non nyusun seureuna neda agung nya tawakuf jemar hampura nu kateda yuk urang leureuf bari mikir nyawang lampahan nu bakal kasorang insyaallah sanes waktos tiasa patepang deui panutup catur pamungkas basa kebang pinitik sedeng makar anyar sinembaran sari tutup lawang sigotaka merdeka. Wargi mitra pamirsa kaum lebu sadaya parantos rengse rupina pancen ki dalang kosim risnandar tina ungguning medar carios